Seni Sunda iraha bakal mekarna Iraha siapa teh Kang? Moal mekar satungtung kurang elmuna. adat urang dina olah seni Sunda Silih tempat bagi nya modasarna. Nu moyok Disambat, nu muji dihormat, anu ngijik dilelewe, anu haan. dibisobat. Masya Allah. Ayo. Pokoknya tos teu kiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa Di like, comment, and subscribe. betul pisan. Aing Tekan YouTuber tombol saja. lonceng. Oke. Gang salampang manuh ti abdi kasadayana nu ngadongkeun dongeng mahanggang tah ti Black Rose nya kasadayana nu manco dongeng mahanggang saurana nuhun Black Rose teh Black Rose. Aya teh Iswah Romiah tepangkeun Mang ti Cililin saurana teh Iswah Romiah ti Cililin nuhun. Aya centut assalamualaikum duh ngantosan KLH kaboboan cenah pangheula napang payuna salam kenal kan nu sok komen sok sinareng sehat Kang Anggang mohon sukses sinareng sehat Kang Mang Anggang Kang Mang Anggang miternya mohon atur nuhun teh apa centut teh Sri Astuti aya kegegoke Jakarta Barat nuhun aya Aya Alpian assalamualaikum Apih Bogor tah Apih Bogor nya kangge akun anu namina Alpian 4024 maju terus manggang sehat terus kanggo manggang babarikeun milik rezekina amin mohon hatur nuhun tah leres pisan ngadoakeun manggang tah Apih Bogor mudah-mudahannya rezeki manggang dibabarikeun oge rezeki Apih oge digampilkeun nya ku pangeran mudah-mudahan aya Ning Alika Ambu terang di Indo Abah tos ngupingkeun dongeng ti Abah insyaallah setia ngupingkeun dongeng Abah mohon di udara naon wahi dongeng Abah wiranta hidup pokona mah jaya di udara Abahku nuhun atur nuhun Neng Alika parantos hadir deui ayah 300 resep pisan ari manco abis sok tuluy ngalenyap salam silaturahmi mohon laras ulahkeun Abah abdi oge anu ngadongeng na upami tos sareng ngadongeng didawukeun deui kitu sanes direvisi diedit ieu mah kalayap we bobo ieu kitu tunduh pisan manggang ieu manggang ngarekam tabu 10 langkung 10 ieu mitra tos lalenyepan tapi kumargi gaduh tanggung jawabnya bilih gantung dengeun gitu urang teraskeun dongengna kitu nya nuhun ayah 300 aya teh Sari Rosyati Mami Sari Rosyati atanapi Mama Sari Rosyati assalamualaikum Dago Bandung hadir mang hatur nuhun Dago ti Dagonya aduh tiris manginten Dagonya di musim hujan kieu ya raos aya Mimin ta Mimi Iin ya Mimi Iin assalamualaikum wong Dermayu hadir maning mang matur kusuwun Mimi Iin dari Dermayu nya dari Indramayu nya mohon atur nuhun aya kegegoke si seblu seuri jeung sieun saromo dileket teh kamari si seblunya ampun atur nuhun kegegoke aya Teh Nia Kurniasi manco deui mang nuhun aya M Rahmat Cianjur manco Cianjur kota katampi hiburan amang mung tiasa durasi ditambihan deui abi resep dongeng nu munjung nu muja pamitiasa enggal di pedara tunun serta mugi mangsawan dina jelek yang mulia mohon kieu nya ku manggang dilamikeun naon durasi nanya ari dinu YouTube mah upami durasi tiba-tiba ngagejlok gitu nambih atau berkirang eta sok mempengaruhi retensi penonton tesiga tinu radio nya upami tinu radio mah urang tiasa sagawayah gitu bade durasi sabaraha oge tapi di YouTube mah kusabab urang terikat oleh hukum algoritma gitunya jadi kedah ngimbangan aturan eta gitu supados retensi video penonton manggang ratingnya tetap di atas rata-rata lah gitu teu gajlok teh tapi insyaallah keun upami subscriberna saimbang gitunya jam tayangna saimbang ku manggang bade ditingkatkeun durasina sareng ditingkatkeun jam tayangna supados 2 kali sehari gitu misalkannya kubargi tos pengalaman manggang kamari nayangkeun 2 kali sehari penontonnya ngagejlok gitu mohon kieu nya ku manggang di estokeun pisan kanggo agenda kapayuna hatur nuhun Aden M Rahmat nuhun aya Benz Karamel hadir Ciamis diguyur hujan assalamualaikum Mang Anggang yeuh abdi hadir deui yeuh cenah wilujeng wengi kasadayana sok pagehan tali kolorna bisi merajal jalan kapadayun non Benz Karamel Kurniawan nya ti Ciamis diguyur hujan tah aduh was Ciamis teh upami hujan teh gebret kitu meuni kerep hujan teh di Ciamis mah nya raos teu carang-carang jeung bersih saya hujan teh nya
raoseun lah hujanan di Ciamis mah. Aya Ade Zakaria nuhun, aya mana deui Neng Alika Nyi Sumirat sieun oge ku jurig karunya we kasih seblu sareng ka Kang Boma saurna. Capek cenah komo tukang dongeng insyaallah barokah kamu amin. Mohon tukang dongeng teh capek ngadongeng teh mitra. Tapi lah tenanaonnya orang sakantenan hiburan kamu boleh bahasa Sunda. No Neng Alika aya Nindiri Ratnasari Rangkas Bitung dasar sebelum masih nyambung mang cenah diantos episode kemudian masih nyambung ieu teh nya kin duka ditamatkeun sakali deui duka kumaha ya kumaha anu ngeditna we nya gitu kin kumargi aya ditambih-tambih aya di segala macam lah kitu nya teknisna kin diantos hatur nuhun Nindiri Ratnasari Riri Ratnasari Rangkas Bitung kapugeran Balong Rancalenta dalam naon kalituna teh KPLN nya atur nuhun. Aya Kang Edi Supriyadi Abah Edi atanapi Agan Edi Supriyadi mancut ti Karawang Manggang mugia sehat saden amin. Aya Akang Yan salam pangwanoh we ti Mang Boyan di Ciberem Cimahi Manggang saurna no hatur nuhun tah aya pangwanoh ti Mang Boyan ka balareanya mangga mitra dino komentar oge saraling balas we nya saraling balas bilih Manggang teka bujung awalaran gitu mangga diwalar gitu saling kenalan lah gitunya orang silaturahmi tekedah masing-masing gitu tapi udah orang-orang teh kudu guyub silih asa silih asih silih asuh gitu sapapadananya. Nuhun hatur nuhun kepala bagi sadayana anu tos mararanco sakieu lah komentar anu ku Manggang diwiwarakeun kumargi Manggang bae teras ngalanjutkeun ngarekam dongengna mangga kaparayun sadayana. Mitra kaum dangu satya dongeng Mang Anggang di mana bae ayana anu kumanggang dipika hormat dipika ajrih dipika deudeuh dipika cinta salawasna urang teraskeun mitra. Peuting maju kabeurangnakeun sora hayam kongkorongok wanci rencang-rencang tihang atawa carangcang tihang kurang leuwih kira-kira jam 6:30 isuk-isuk kaayaan di lembur Ciburahol geus katenjo rada caang. Sawareh tempat masih katutupan ku kabut anu ipis, kapindingan ku mega anu ngayang di langit, nu beuki lila beuki kandel. Dahan garing maruragan, manuk-manuk ting kalayang, disada pating raricit nyalukan bala baturna, angin leutik ngahiliwir, sora embe pating berele. Anu kasarawah geus mulai rame dina kaayaan kitu isu keneh Nyi Sumirat geus hudang lain hudang meureun da teu sare-sare acan sanggeus mandi tuluy dangdan are ka mana atuh ibuna tara-tara isuk-isuk keneh geus saget apana nya ibu teh pan reka taeun mah heula ieu teh rek mere waraga keur meuli obat pare sakalian rek menta syariat sangkan imah urang tadi ganggu kujuri atuh kenteing da biasana geni tahan si selun mere waraga jeung obat pare mah alah si selun masuk leleda apana kapanan ieu he poe ieu mah manehna teh mantuan ngaheler pare di pabrik kajaba ti eta ibu teh rek sekalian tatanya kanu bisa ieu teh sangkan urang ulah diganggu deui ku jurig anu nyeliwuri setan anu mindah rupa kawas tadi peuting mata keeng embung kuring mah kudu ngalaman kejadian kitu deui nu matak tungguan we heula cek Nyi Sumirat kanu jadi salakina. Mitra kaum dangu sarengsena amitan cenah rek mere duit jeung sarehat ka imah kolotna teh heuh cenah mah rek mere duit jeung obat pare kalayan menta sarehat ka imah kolotna. Si horeng si mana horeng nggak bohong. Manehna teh sabenerna mah terus ebat ngajugjug ka pangkalan ojek. Rengse naik ojek nu teu dilatih harita anjog ka jalan gede. Teu dilakeun deui terus mehna megat elep rek ngajugjug ka imah Abah Cindil. Rek mulang tarima ti dituna mah meureun. Sakalian rek sasadu. Kusabab
hatena mimiti tetenang kasienan kusabab kerpeting sababaraha kali nempuan kejadian anu matak pika keungeun pikeun dirina. Hate leutikna geus tagian anu kerpeting teh curigna neng arum anu jadi maruna. Cek pikirna paehna oge pasti teu sampurna kulantaran geus diteluh ku dirina. Matak manehna datang deui ka imah Bah Cindil oge salian rek mulang tarima oge sakaligus rek minta pangjaga bisi arwah neng erum ngudag-ngudag manehna deui. Mitra kaum dangu gancang na carita teu dicaritakeun lilana di perjalanan nepi ka imahna Bah Cindil. Nyi Sumirat dibagiakeun pisan siga nu geus nyaho Nyi Sumirat bakal datang. Bah Cindil geus ngalange di golodog bari nyuruput cai kopi pait jeung ngaroko daun kawung. Rentang-rentang katempo ku manehna Nyi Sumirat keur leumpang muru ka imahna. Nyeh ngabele nyeh Bah Cindil teh nyerengeh siga monyet jengkoleun. Akhirna datang oge duit aing ya. Cek Abah Cindil bari ngusapan kumisna nu tinggal 8 lembar. Sampurasun Abah. Cek Nyi Sumirat bari manggut. Rampes Nyai rampes. Tembal Bah Cindil bari mesem. Nyi Sumirat terus munjungan gek diuk yang harupan Bah Cindil nu keur silaan dekak. Kumaha Nyai hasil gawe Abah hebatnya. Cek Bah Cindil ujug-ujug ngagul be. Nya Abah laras pisan ari hasil mah nuhun pisan parantos ngabantos abi. Tapi Abah sim kuring ayeuna ka dieu bari sakalian minta pangjaga. Kunaon kitu? Supaya abdi leuwih tenang beh. Cek Nyi Sumirat bari merekeun amplop nu dieusi duit sagepok. Amplop tuluy ditampanan ku Bah Cindil mun diharipeut pisan. Hatur nuhun Nyai. Nuhun. Ya enteng pikeun Abah mah Nyi. Mun manehna marakayangan urang adukeun jeung piaraan Abah nu ngaranna si Kateo. Saha Abah? Si Kateo. Cek Bah Cindil nyumengetan ka Nyi Sumirat. Saha Abah? Si Kateo teh urang mana? Cek Nyi Sumirat penasaran. Anu jelas mah lain urang Cikijing, lain urang Bandung, lain urang Garut, lain urang Cianjur, lain urang Sukabumi, lain urang Sumedang, lain urang mana deui tah subscriber dongeng Sunda Manganggang lain. Si Kateo teh dedemit piaraan Abah Nyai. Cek Bah Cindil bari nyerengeh. Oh, mana abdi teh ngaran jalma Abah? Cek Nyi Sumirat. Mitra kaum dangu Bah Cindil ukur seuri koneng bari ngaleos ka jero imah. Teu lila manehna kaluar deui bari mawa bungkusan tina lamak bodas duka eusina naon. Tah ieu lamak bodas di jerona aya pakuan nya. Tah engke mun geus di imah pakukeun di luhur erang-erang panto. Di erang-erang panto hareup jeung panto kamarnya. Gunana pikeun nyegah diriwa jeung dadamit anu asup ka imah urang. Cek Bah Cindil dari apisan. Syukur Abah, syukur mangga tuh. Mangga Abah diastokan pisan. Tembal Nyi Sumirat bari terus pamitan. Mitra gancang na carita biur Nyi Sumirat balik bari teu poho bungkusan lamak bodas teh diasupkeun kana jero tasna. Kabeneran baliknakeun mah di jalana rada macet. Nyi Sumirat nepi ka lembur ge jadi rada peuting. Tukang ojek oge geus areueuh. Atuh kapaksa manehna nikreuh lempang sor-soranganan. Beras manehna anjog ka astana tempat Neng Erum dikurebkeun. Rei bulu pundukna ngadak-ngadak muringkak asa kandel. Tuluy lempangna digancangan hayang buburu nepi ka imahna.
mitra kaum dangu sapertos anu kauninga ti samemehna harita teh Nyi Sumirat beras manehna anjog ka astana tempat Neng Erum dikurabkeun. Rei bulu pundukna ngadak-ngadak muringkak asa kandel tuluy lempangna digancangan hayang buru-buru nepi ka imahna. Ngan pas lebah tangkal warudoyong anu di sisi jalan ujug-ujug sawuk we siga aya kalangkang bodas ngaliwat hareupeunana peledak bau bangke meni asanya ngegerak kana irung teu lila kalayang tina tangkal waru anu doyong aya nu ngalayang bari seuri ciciri hilang. Jirim anu pikasieun terus nyirorot ngadeuketan. Seot jeleg nangtung ngayangkang teu napa kana taneuh. Nyegat jajalaneun Nyi Sumirat nempok kitu. Reg Nyi Sumirat ngarandeg leumpangna. Gusti, buah, aduh yang Cek garantes hates Nyi Sumirat sakapeung ngomong sorangan. Awakna ngagibri kasieunan kesang tiis nyuruluk sakujur awak. Na atuh bari jeung teu tatapa sini deui komo bari jeung tunyu tanya titi duduga prayoga teu lila eta makhluk ngangkatkeun kadua leungeunna kawas rek ngaragamang nyekek beheung Nyi Sumirat. Ieu jampe aing jampe panyinglar nu hurung dina jantung nu ruhai dina kalilipa remet meteng dina angen brai padang brai cang hujud bungbang nu hurung dina jantung nu ruhai dina kalilipa remet meteng dina angen brai padang pangmukakeun karamat nu aya di diri kula brai padang brai cang sasalawasna saumur kula. Cek Nyi Sumirat ngagalantangkeun jampe pamakena minangka pamere ti Abah Cindil. Mitra kaum dangu eta kunti nu leungeunna rangoas ku kuku nu sarekeut bet jongjon we teh kuat teh kieu anggur mah tuluy ngaragamang keukeuh kawas rek nyekek beheung Nyi Sumirat. Iyong tolong jurig aya jurig. Becir Nyi Sumirat lompat ngabecir bari walah wah weuleuh. Tolong jurig kuring dudak jurig. Lumpat sakalumpat lampet tunggul dirarun catang dirumpak teh sanyana. Jetruk sukuna najong akar tangkal kelor nu ngarambat ka tengah jajalaneun. Koleang gebrug awakna labuh. Aduh yang. Aduh. Cek Nyi Sumirat bari ngudupu ngararasakeun ka nyeri. Awakna tibebeut ninggang kana lemah teu lila. Seot geuleung jurig sundal bolong Neng Erum ngageuleung ngadeuketan bari angger ciciri hilan. Kuniang Nyi Sumirat hudang rap kana tasna usiwal tutungkusan anu dibahanan ku Abah Cindil dikaluarkeun terus diamang-amang ka hareupeun eta kunti. Jampe panyinglar nu hurung dina jantung nu ruhai dina kalilipa remet meteng dina angen brai padang brai cang hujud bungbang nu hurung dina jantung nu ruhai dina kalilipa remet
matang dina angan-angan bray padang pangbukakeun kana remet nu aya di diri kula bray padang bray cang-cang sasalawasna saumur kula. Gerung jurig sundel bolong teh ngoceh. Terus ngalayang ngagedeber ngajauhan. Mireungeuh anu dipikasieun geus ninggalkeun manehna, becir deui bae Nyi Sumirat lumpat ngabecir bari walah wah. Lumpat sakalumpat lampet tunggul dirarung cetang dirumpak. Jurig, aduh, sundel bolong. Ih. Mitra kaum dangu gancang na carita. Nepi ka imah Nyi Sumirat terus noroktok ngetrokan panto. Mun siga dalang dadan sunaria we nu keur nabeuh. Kulantaran di jero imah panto eueuh wae aya nu muka, akhirna mah dor lawang panto digedoran. Apana buka panto apana kemana tuh seblu buka seblu aduh ya seblu Cek Nyi Sumirat ngagaruan salakina sugan aya di jero imah tapi keukeuh panto taya nu muka bororaah juragan boma malah si seblu oge teu kapireng rongheapna. Geus kitu ras manehna inget yen dirina oge mawa kunci serep. Poh mana yang teh mawa kunci Cek Nyi Sumirat bakat gugup meureun meuni kapohoan sanggeus kuda kodokana jero tasna cek kunci kacekal cetrek panto dibuka bari rusuhan blus manehna ka jero gebrug panto ditutupkeun deui ti jero. Nah atuh barang manehna malikeun deui awakna basa geus rengse nulakan deui kunci panto imahna. Anak gebeug teh manehna ngagebeug sataker kabeg kusabab katempo di ruang tengah siga aya awewe ngajanteng bari nukangan. Eta makhluk nangtungna teu lajim jeung batur. Semu ngalayang malah sakapeung gagaleongan kawas nu milu katebak ku angin anu ujug-ujug ting hariuk minuhan rohangan imah. Bukna nu panjang ngarumbay nutupan tonggongna nu siga gorowong, bajuna oge nu bodas semu kuleuheu siga barelok ku taneuh beureum pajaratang. Katempo eta awewe teh siga keur mamangku orok. Katayap Nyi Sumirat lempang ngetayap lelaunan nyamperkeun ka eta awewe. Sanggeus nepi kadenge eta awewe teh siga nu keur nembang bari keur ngaayun ambingkeun orokna.
Mitra kaum dangu ngadenge kitu Nyi Sumirat ngawani-wanikeun maneh. Noel eta awewe bari pok ditanya. Hei, ari anjeun teh saha? Hah? Aya di imah kuring? Cek Nyi Sumirat bari hatena mah dagdigdug teu karuhan. Ngadenge ditalek ku Nyi Sumirat samodel kitu. Lalaunan eta awewe ngalieuh. Nah atuh ana breh teh eta awewe beungeutna pikasieunun pisan. Beungeutna dekok siga cowet, irungna sumpung tinggal liangna doang. Bari aya bilatung kalaluar sababaraha siki. Letahna nu ngelel dihias ku getih seger nyalak-calakan teureun-eureun. Cikikik eta jurig teh seuri Nyi Kikik. Mata kukurayeun bulu punduk nyentarkeun hate sing sawae nu ngadenge jeung sing sawae nu nempona. Ngaing ngerumnya Wungi ngayahan wungia Wungi ngayahan wungia Ceuk eta juri ngomong bari ngirung. Ngakukeun aing nyirum teh cenah nu dipaehan ku sia kitu. Bari seuri cicihilan deui bae matak sieun matak getir. Atuh mitra, geus kitu mah ngan goak bae Nyi Sumirat ngagoak. Nu antukna ngalenggerak manehna kapiuhan teh inget di bumi alam. Iya. Mitra kaum dangu geus kitu mah les bae eta juri kunti sundel bolong teh tuluy ngaleungit. Dibareng ku sora nu cicirihilan ditemek ku sora anjing nu babau ngelapat-lapat. Ti jauhna manuk koreak pating kareak, sit uncuing kawas nu manting. Seor seor sora angin pating saleor. Ngubeng di jero rohangan imah juragan Boma dina mangsa harita. Nu akhirna dina kaayaan Nyi Sumirat anu masih keneh kapiuhan. Jep sagala dedengean teh jempe teu kadenge naon-naon deui. Nu nyesa ngan ukur sora jangkrik jeung cari cangkas anu patembalan jeung balabaturna ditema ku sora toke dina luhur sisiku imah. Telila jelegur sada guludug pating jeleger. Barasat cahya kilat pating barasat. Geus kitu mangan ger bae hujan badag turun maseuhan suhunan caina kawas nu dibahekeun ti luhur langit.
mitra kaum dangu kocapkeun isukna rebun-rebun keneh panon poe meletek ti belah wetan cahyana beureum sumirat lir kingkilaban nyangan langit mawa harapan anyar keur sakabeh makhluk nu kumelendang di alam dunia pepedut nu kandel nyesakeun ciremis nu ngagerendang dina tungtung dang daunan tingkaret selak murag maseuhan endahna alam lembur dina mangsa harita sora hayam kongkorongok patembalan ngahudangkeun pangeusi lembur sangkan gewat sacabakna dina kaayaan kitu Nyi Sumirat harita teh kakarak eling dina kapiuhanana malah mah harita oge nyampak keur dirariung ku salakina oge si seblu nu jadi badegana jeung sawareh tatangga-tatanggana anu imahna kawilang deket jeung imah Juragan Boma nyah panon Nyi Sumirat beuntak awakna asa nyeri asa pasiksa kulisik manehna ngulisik bari cipan non nyalangkrung dina kongkolak matana tah geuning geus eling ayeuna mah tah aya naon atuh ieu teh agan cek hiji kolot nu ngaranna Bah Tarman nu ngahaja di pentat tulung ku Juragan Boma pikeun narekahan nu jadi pamajikanana naon nu karasa agan kunaon atuh juragan istri teh cek Bah Tarman deui bari mencetan ramo jeung leungeunna Nyi Sumirat Aya naon ieu teh atuh apana geuning loba jelema kieu cek Nyi Sumirat teu malire kana pananya Abah Tarman manehna terus ngareret ka salakina nu tata didiuk gigireunana ibuna teu kuna naon atunya teu kuna naon bieu basa apa balik keur kapiuhan bari lila deui kapiuhanana teh aya naon atuh ieu teh aya naon cek Juragan Boma tumanya ka Nyi Sumirat kunaon ibuna apa teh dibaturan ku si seblu penting teh mantas ngaruris pabrik heleran nu aya di kampung Cimenga terus ka imah kolot ibu nah di ibu teh aya ka ditu cenah cek kolot ibu nu matak isuk-isuk teh terus we apa balik deui ari nyampak ibu teh keur ngajoprak di tengah imah bari teh inget di bumi alam aya naon ieu aya naon nah tos di mana atuh ibuna teh anu sabenerna tos di mana nya apana ibu teh disingsieunan cek Nyi Sumirat teruskeun omonganana sabab nempo Juragan Boma basa ngantelkeun curug kana bibirna gas engke we nerangkeunana ayeuna mah tenangkeun we heula ngarah tereh cageun seblu abdi Juragan mawa cai teh panas ka dieu mangga Juragan cek Juragan Boma kasih seblu terus Nyi Sumirat dipayang dipangku dibawa asup ka jero pangkengna sanggeus Nyi Sumirat kan tampona cenghar jeung pulih deui mah kasadaranana nu araya di dinya tuluy nungtutan barali syukur ari atuh sadar deui mah atuh sun hapunten atuhnya aki bade teras mulih we itu hayam tah can diparaban katambah bade teras ka kebon ieu teh Juki nuhun atunya hampura geus ngariweuhkeun balarea ya ih teu sawios Juragan da sakadahna urang papada manusia kudu silih tulungan komo bari jeung masih keneh batur salembur mah kapananya geus kudu kitu kawajibanana sun nya ki ya keur meuli bako ya cek Juragan Boma bari ku sewel ngodok kantong baju kampretna song ngasungkeun duit salambar sawios entong teuing nun entong wios da tos sakedahna urang silih tulungan
Tenanaun aki ya. Nam lumayan keur meuli ududeun dia sok tampanan tong era-era. Cek juragan Boma bade ngalapkeun duit kana kantong baju kampret nabah Tarman. Meniku kedah wae atuh nun. Atur nuhun agan. Nya sami-sami. Tembak juragan Boma bade terus abus deui ka pangkengna. Rek nempo Nyi Sumirat nu geus ti heula dibawa ka dinya. Mitra kaum dangu teu lila torojol si sebelum rojol. Bari mawa cai enteh panas sagelas. Mangga juragan, nya sok tunda di dinya. Mangga agan mangga. Maneh sebelum. Abdi juragan. Kewan Ciputat sawed. Mun wayahna anteukeun obat pare ka Cikonengnya. Kumaha juragan? Engke wan Ciputat sawed wayahna anteukeun obat pare ka Cikoneng. Sakalian balikna tong heula sawah. Kumaha? Sakalian balikna tong heula sawah nu aya di pamatang Kanyere. Mun mangga. Teras tepungan Mang Ohod di ditunya. Mun lamun ayana naon beja deui ka dieu. Sabab ngadenge beja mah tadi subuh sawah nu di pamatang Kanyere teh kabanjiran cenah sebelu. Hujan badag pan keur tadi teh. Mun sun. Walungan cigarukak cah. Mangga sun diestokon pisan mangga. Tembal si sebelu bari terus kaluar ti kamar dudunganana. Teu poho nutupkeun deui pantona ti luar. Mitra kaum dangu di jero pangkeng kari ukur duaan nyaeta Nyi Sumirat jeung salakina. Sanggeus nginum cai enteh panas pok Nyi Sumirat kedal carita. Aduh ieu apana? Cenah bari sababaraha kali bibiri gidigan. Na kumaha atuh mimitina ieu teh ibuna nepi ka kapieuhan kitu. Cek juragan Boma mimitian nanya ka Nyi Sumirat. Atuh geus kitu mah derek-dek dicaritakeun ku Nyi Sumirat ti awal nepi ka akhir. Ditek-tek taya nu kaliwat ngan henteu we dibejakeun manehna tas ti imah Abah Cindil mah. Malahan carita nana oge loba keneh bohongna tibatan benerna. Manehna ge boga rasa kasieun mah. Sieun katohyan kagorenganana. Ari juragan Boma ukur unggut-unggutan bari ngerung-ngerungkeun halisna. Nya atuh sok ayeuna mah istirahat heula ambeh buburu jagjag. Cek juragan Boma bari ngusapan rambutna Nyi Sumirat. Sanggeus sawatara lilati harita mireungeuh Nyi Sumirat geus ngagebra sare. Jung juragan Boma nangtung terus muru kaluar gek diuk di tepas imah. Sebelu abdi gan ulang ka dieu sebelu. Mangga cenah kasih sebelu ngageroan kurunyung sebelu datang. Naon gan? Kieu ieu teh sebelu. Cikan
bawakan korek tuh. Mangga gan. Cenah cek juragan Boma bari terus ngahurungkeun ududna, cekes dur disenget pelanyun udud. Sebelum kumaha tuh ieu teh nya kejadian aheng anu geus kadandapan ku dewek ieu. Mana ge meureun nyaho. Muhun Sun. Ieu teh jurig nyeliwuri ti mana atuh ceuk maneh sebelum sugan boga kamandang. Punten Sun manawi muhun atuh dukanya abdi ge tewantun nyarios tebih-tebih gitu tanun. Naon siapa sudah nyarios tebih-tebih? Muhun maksudna teh teu tiasa nyarios kapapanjangan asa heureun letah Sun. Maksudna Muhun Sun kitu we. ka dieu maneh. Kumaha Sun? Ari juragan istri apaleun teu? Apaleun kumaha Sun? Apaleun teu yen kami geus ngawin neng ngerum? Henteu Nun. Cek si sebelu ngabohong. Halus. Halus atuh ari kitu mah. Jadi kumaha ieu teh? Coba pikir kumaneh sebelum itu tutupun 8 to kamar tuh bisi ngadengieun ke juragan istri. Mangga gan. Cenah cek si sebelu bari gura giru nutupkeun panto lalaunan panto kamar dudunganana tuluy gura giru balik deui gek diuk dina handap ubin. Aduh sebelum manajan sare saeuting teh ieu teh. Muhun gan sami abdi kita can sare pisan ieu teh. Kapana? Eta sawah kabanjiran. Ya. Jadi kumaneh uruskeun. Ya. Mangga gan. Gawe berangkat jam 8 jam 10-an lah. Keur peuting teh banjir. Sawah teh. Terus wayahna pangbikeunkeun duitnya. Kabah dirya jeung waragat 40 poena nya. Mangga gan. Poe naon cenah 40 poena? Ari kamari mah dina dinten naonnya kamari teh nya gan ya. Asana malam Salasa kan? Tah. Ya, duitna ya. Mangga gan. Tah ieu jeung biaya matang puluh nya. Matang puluh si jenat. Tah ieu jeung waragan ngomekeun eta mayar mangoho di ditu nya. Ngabebener sawah cenah galenganana rubuh. Mangga gan. Tah eta jeung maneh kopta jeung jajan. Mangga gan. Kunaon maneh ngaulang? Henteu juragan. Kurang. Cekap juragan. Sia mah aing nyaho sia lamun kurang terus kada mangken kitu tah. Henteu juragan. Teu pisan juragan. Asa kedik deui we atuh. Dasar sia jeung naon atuh? Itu juragan bade kadang dosaan bumi abdi teh. Muhun eta naon rompok si manggeus ngocomblang wae cenah kudu omekeun kamari teh runtuh dapur. Tah atuh tah sokop bawa. Jika itu ya wajib pecat sawad. Omat naon kudu di omongkeun ku kami tadi kudu dilaksanakeun ya. Mangga juragan. Cek si sebelu bari terus ngeleos. Di luar kapireng panon poe moncorong manuk recet di sarada angin leutik ngeh iliwir nebak kadadang daunan anu pating arurang silih gupai jeung balabaturna. Waktos nakabujeng Seep Mitra
Cag urang tunda heula jejer carita dina episode anu ayeuna. Urang tenden di handelem sieum, gesan enjing pageto urang teraskeun deui. Kembang pinetik sinebaran sari, tutup lawang sigotaka. Permios. Sunda Komaraan Parengkul seniman Penghargu sarjana Dina Wedang Karawitan Kirang kumahnya karawitan